Respati Tasikmalaya. Paris kasamakeun Arsmen Bang Bagea di Kawitan. Dina mangsa hirup di dunia terlepas tina sifat papasangan. Aya beurang, aya peuting, aya poek, aya caang, aya kulon, aya wetan, aya datang jeung aya indit. Beral anaki Geramaniang dina ranaga perpisahan mahasiswa Setikes Respati Tasikmalaya angkatan ke-8 program studi S1 kesehatan masyarakat jeung D3 kabidanan di Kawitan. Bro sejak nyebarkeun bewara ka saguna bala ya ampun bulan nyebarkeun pami duh ini arek dieu terkendi geuraramikeun beral yang urang papangkeun berpayung gerabukakeun berpayung gerabukakeun berpayung gerabukakeun.
Aju sun, wah tapi nggak berbata sun tapi nggak sekiri kiri. Yen, naon ya teh? Sedikit Seraspati Tasikmalaya, terus ngaluluskan dari ratusan siswa sidina. Kampung Awal, ya dong. Atau sila ulawa kamarios. Ya wa sejang ngering bingawa. Kamana ari si Abu. Siapa? Ai si Allah. Lanjut kurang ke serek ini itu rek miang sunat rek ninggalkan sekolah orang bagiakan kurang orang jurukan kurang orang doakan kurang jing anak itu ngaku ayo masih jangering bingah ngarek kenek di payun aja so kurang bagiakan kurang so kurang latih laku hiji dua tilu lain koyang domret anu nyuna kepada orang Sunda sakali deui hiji dua sudah monyong bari nyawi bagian lenggah aturan baga naki kairi bukan cipanca dipersilakan.
program studi S1 Kesehatan Masyarakat Sarang D Tilu Kewidadan Rubina udah dialam sekali seperti baik habutan kita sampaikan kekirangan anak bila itu baik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyas.